Masak sayur hasem, goreng peda beureum, tahu tempe goreng, jeung sambal goang. Ieu teh enggeus sababaraha poe meuni enggeus asa dina letah hayang peda beureum. Nya tadi teh nyiar ka warung ari pek teh alhamdulillah aya. Niat nama tadi teh hayang dipais tapi keun suraung jeung bawang daunna teh eueuh. Nya enggeus we digoreng. Ieu oge masakna oge pabeubeurang bari nungguan si Abah ulin. Caritana mah biasa we Abah si Ipa mah lamun aya di lemur teh tara aya di imah. Ngablu jeung babaturana peuting oge balik jam 11 peuting. Da cenah enggeus ngaraliwet jeung babaturana ari pek teh balik teh mawa endog lele titah diasakan ararembung teuing bararauh hanyir. Abi mah lamun lele mah henteu beuki pisan nya guys, lamun lauk cai kakara beuki. Emang si lele oge sejenis lauk cai tapi nah henteu resep. Duka kunaon emang tiba heulana kitu meureunan. Tapi lauk cai oge ayeuna beuki pisan teh ari baheula mah kitu beuki teh da saking lobana almarhum Bapa Aki teh baheula teh melak di kulah da loba lauk teh. Jadina saking minengku nempo meureunan jadina teh henteu pati. Tapi karena ayeuna mah henteu boga kulah jeung henteu boga lauk nya meureunan beuki weh tiba-tiba gara-gara nama saenggeus gawe we di catering jadi sagala beuki. Ngan aya ketah anu bertentangan jeung Abah si Ipa ka resep teh model paria terus teri rarong. Abah si Ipa mah tara pisan ngadahar. Terus sayur oge paling salah sahiji anu sok ngadahar nama paling sayur hasem kitu ge. Lamun ngeunah lamun teu ngeunah mah tarat noel acan. Tapi da ari ceuk abi mah ngeunah we da resep kana sayur. Da teu karasa asakana oge enggeus asak. Ieu teh urang nyamel goang we aya cengek rada gararing. Ieu teh dina kulkas teh geus sababaraha poe teu disamel da eueuh tomatna. Ieu oge nyamel ukur cengek we hungkul uyah jeung pecin.